Suwe aing mah neangan wajib mata kali itu ka dieu eueuh. Sigana di sawo itu nih tuh. Rek mana Bi? Itu rek yusulan amang sia ka ditu. Sarua urang rek neangan Mang Jumanta. Terus mana rek naon sih neangan amang? Rek ulin we kamari asa boga dosa. Terus rek kumaha sia ayeuna? Nyari rek hujan kieu. Anjik we, bibit heula urang make ka panduri lah. Aya nyangga satanya hujan. Kalau hujan, naik balik ke pegung hujan. Aduh. Bakalan lila hujan dia mah. Ayo. Hujan ah. Nyi, nyaho itu yang balik. Ai maneh sakieu hujan-hujan aki ciprikan ngadon ka dieu nek naon sih teh. Akan ge nek balik kan ka punggung hujan. Ih, dumuk itu aya tamu mantan nyusulan ka dieu mah. Jaba can sagala meuli apa rek nyaho. Ih. Neo kahidangan pisan, Kak. Bae tamu teh tamu saha tuh hujan-hujan kieu. Ah, nya wayahna sasaleupan akan ge nek balik kieu teh, nek langsung ngamprokan haji. Kamu saha atuh? Ah, tadi gitu ngomong nama tetangga lembur. Cenah kajakan digawe. Ayo geus atuh balik, jaba kudu disuguhan mun itu aya itu mah aya tamu mah ih. Tapi kan posisinya hujan. Maneh hayang muriang hujanan. Ah, heula atuh sakedeung deui sugan rada leutik hujanan. Sing sabar heula atuh. Pok terolong wae mah. Teun we tamu mah heula. Dobongana hujan-hujan lah tamu. Naon sia doble kade dieu yang dikuceskeun ku aing. Urang teh kita ramang kapali teh asa boga dosa kepikiran wae. Ih, heus sia asa diingetan doble. Kamari aing teh tiasa beun nyiksa sia. Koplok teh gara-gara sia tah aing jadi babolokotan we. Soalnya eta mah kumaha
pantesna cek nyai kudu dikumahakeun. Hampura mah ditarima bleh. Tapi angger kesel kudu limpas heula ka kesel. Oh, tah. Sok we Bang. Rek kumaha-kumahakeun ke da urang mah pasrah asal diampura we. Oh, kitunya syukur ai sadar mah. Sia nek menta benar-benar menta dihampura. Ayeuna kieu. Aing hoream mau suluh, pangmakeun suluh ka imah aing. Atawa ku aing mending ditenggelan. Minta kajeun Bang. Sok we mana suluhna urang mah pasrah sok. Ya ku aing bereskeun. Sia tinggal mawa nya. Tah, bawa sia. Atuh hujan kene Mang. Aing mah teu nyahoan naon, asa ari hayang dihampura mah. Naik hujan, naik naon, nu penting bawa suluh ka imah aing. Ka ditu balik jalanna, sia ka mana ka ditu. Ayo, Bro. Hai tukang geus balik we ayo, udah mau orang atere-tere. Nah, ayo tuh. Geus bareng isi dompet tuh.